Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tepang deui sareng simkuring mang oleh dina dongeng Sunda tangtosna anu genah merna oge tumanina. Dangat ayeuna simkuring banaskeun deui Jaka Suhanta episode kalima. Ya pamirsa supados teu nyang kolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jujutan carita ngeunaan Jaka Suhanta episode kalima ieu teh? Yuk mangga. Sanggeus si Jebrak ngabejakeun ka warga pengesi lembur anu aya di dinya anu keur narampokeun jeung anu keur ngadengekeun omongan manehna. Antuk nama sisieuna si Jebrak nyaeta baturan si Jebrak keneh anak buahna Ki Batrawali ti paguron Batrawali sarua satempat keneh. Jeung si Jebrak nyaeta anu katelah ngaranna si Bogel. Anu tadi diuk saukur ngadengekeun hungkul. Manehna teh tuluy ngilu ngomong. Nah benar. Anu cek Kang Jebrak eta bener. Jadi lamun aya ti mararane di dieu khususna marane kabeh anu di dieu di lemur ieu lamur cuma rongkol lamun panggil jeung setapak kade omat sakali deui omat kudu ngalaporkeun ka paguron Batrawali. Tapi alus nama lamun ti marane sakabeh anu aya khususna di dieu anu aya nu keur nampokeun dua layon ieu nu ngadengekeun kuing ngomong lamun bisa kana silat mah layanan eta nu ngaranna setapak. Tapi lamun teu bisa laporkeun ka paguron Batrawali ka saha we nu aya di paguron. Kitu Kang Jebrak. Terus kitu cek si Bogel main teh nganungtungan omonganna nanya ka si Jebrak. Bener anu cek Akang Bogel dia bener. Jadi lamun misalna hiji mangsa di mana wae oge kamararane anu aya di dieu anu nempokeun ieu mayit. Lamun panggih jeung setapak omat anu tadi cek didugikeun cek si Bogel kudu daek ngalaporkeun ka paguron Batrawali. Lamun aya nu daek sakongkoh jeung setapak berarti hayang nganterkeun nyawa ai kitu mah. Ngarti kabeh? Cek si Jebrak nganungtungan omonganna nanya ka kabeh anu keur narempokeun eta layon. Antuk nama sanggeus ditanya kaos kitu ku si Jebrak warga pengesi lembur Cemorongko nu aya di dinya nu keur ngariung nempo mayit teh pacampur lamun teu ngajawab atau teu satuju kana omongan si Jebrak sieun dikumaha ku paguron Batrawali. Antuk nama nembal ka omongan si Jebrak. Ngarati gereti gade tah gitu hade omat lamun pawangi jeung setapak kulapo laporkeun ka paguron Batrawali. Cek si Jebrak bari ditungtungan meh lagi milu diuk sisieun si Bogel. Si Jaka Suhanta anu nempokeun mayit dua mayit eta anu aya tapak ngegeuneuk hideung dina dadana sarua duanana teh dua mayitna teh tatuna teh dina dada tur getihan kaluar tina bibirna. Manehna kerung si Jaka Suhanta teh yakin teu yakin gitu kusabab nya kitu oge sanajan si Jaka Suhanta rada belegug budakna teh rada bencrung tapi manehna aya pemikiran logis
si Jaka Suhanta teh ngagerentos si Jaka Suhanta bari nempo kadua mayit eta. Orang mah satanya yakin teh kelakuan si Tapak. Da ieu jelema teh mun teu salama da di warga biasa. Amun nya nu ngaranna si Tapak anu ngalakukeun ieu kabiadaban kieu. Manya nyasarna ka warga pilemburan anu teh bisa ilmu silat. Ieu mah di aduh geus karolot kieu jaba awakna ge kieu deui mayit teh da pikarunyaeun asa jelema bager ieu mah urang ge pernah nampo ieu mah. Ieu mah aya nu aneh ieu. Leos cek si Jaka Suhanta ngagerentos kituna teh bae tuluy mana teh kaluar tina rereyungan ninggalkeun eta patempatan. Si Jaka Suhanta bari leumpang kituna teh bari ngagerentos kituna teh bari rada semu ngahuleng main lagi. Nah di lembur Cimorongko jadi aya nu kieu anu biasana aman-aman wae gitunya ayeuna buat jadi aya kejadian kawas kieu jadi matak tapi kabetaheun lamun kieu mah kitu cek pamikiran si Jaka Suhanta. Asa aneh tadi lembur tanya jadi aya nu kieu. Eta karunya dua layon eta. Asa aneh bener lamun nya eta nu ngalakukeun si Jaka Suhanta manya buat nyasarna nu kieu. Coba bager eta mah tuh. Aya nu aneh da bener teu yakin teng mikir anu kieu patut anu mah iya we nurutkeun pancen si titah si emak moal dilaja Bang Bodas ngalayu ka kebon Bah Johoro nya cek si Jaka Suhanta bari tuluy mana teh ngagidig leumpang teh rada ngagidig hayang guat beres ku sabab ieu pipikiranna keur pacampur domeh mainana tadi nampo dua layon eta jadi hatena teh aya katugenahan. Eta ka pasar heula atawa ka kawan bajo karonya ka pasar heula cek si Jaka Suhanta ngagantos deui bari tuluy mainana teh nu tadina rek belok heula ka katuhu ka jalan anu nuju kateun Bah Johoro antuk nama dilempengkeun nuru ka pasar. Telila si Jaka Suhanta teh nepi ka pasar Cimorongko katempo tukang dagang teh nya seperti biasana ngan aya nama katempo asa teu pati loba anu balalanja ka pasar teh. Lah cigana mah tereh lebaran ieu teh. Asa teu pati loba nya tanya. Bang Bodas aja. Cek si Jaka Suhanta ngagentos kitu bari nyamperkeun ka hiji jongko anu kakarek asup ka eta pasar Kilawang pasar teh aya pas pisan sanggeus meuli tadi panitah ti indungna meuli Bang Bodas jeung laja antukna si Jaka Suhanta teh ninggalkeun deui pasar Cimorongko domeh geus kabeuli naon anu geus dititah ku nu jadi indungna bari heheot mainna teh ku sababnya bungah gitu
pancen geus tinggal hiji deui nyata ngalaiwung teu poho kitu nage Jaka Suwanta teh bari nyorean bedog eta ge bedogna bedog leutik tepati ieu non tepati gede gitu bedogna teh jabar rada mintul bedogna teh untung tepati ngelakeun eta bedog anu disosoren ku si Jaka Suwanta kusabab make sarangkana teu lila si Jaka Suwanta teh nepi ka kebon Mbah Juhro aya barang ditempo geuningan Mbah Juhro teh eueuh keun teu ka kebon malah isuk keneh tapi geus eueuh teu ka kebon kitu nya Mbah Juhrona aduh hayang teh hayang itu aduh hayang teh hayang keun Mbah Juhro teh era keneh euy ku kasusuung aduh hayang kaleuwung tapi sieun panggih jeung oleh bae ngesuk depan mun ayeuna balik teh ke di adat ku si emak mah bisa nyatu deh nangis lah katen Mbah Juhro heula cek Jaka Suwanta cakeun teh ngajeng deui bari leungkeun tanaman ngarabakan pager kebon Mbah Juhro anu geus dipageran anyarkeun Eula nepi ngajog anu kaburuan imahna Mbah Juhro katempo Mbah Juhro keur ngasah bedog mun seukeut nah katempona atuh sasurilakan pas pisan kasorot ku panampoe aduh panjang naon eta bedog aduh cek si Jaka Suwanta bayi rada lengkogan lempangna meh teh rumeh nempo Mbah Juhro keur ngasah bedogna meuni seukeut cigana teh bari katajab si Jaka Suwanta teh lempang lalaunan rarengkogan ai hayang maka hate mah sebenarnya mah hayang teh ngabrut lumpat ninggalkeun eta patempatan dumeh soak si Jaka Suwanta teh nampo Mbah Juhro keur ngasah bedog ka sakitu deh muni seukeut eta teh cigana teh pas geus jarakna aya kana 4 meter rek nepi ka Mbah Juhro. Mbah Juhro tuluy ngaliuk ka si Jaka Suwanta beneran pisan beungeutna Mbah Juhro anu sakitu gedena teh dikatambah irungna anu namru kumisna nu baplang sanajan geus wisan kumisna ge pok nanya ka si Jaka Suwanta bari rada nyentak kitu na teh naon ka dieu hayang dibedog cek Mbah Juhro ngamimitian nanya kos kitu ka si Jaka Suwanta ngebeg eta mah moreongkod langsung si Jaka Suwanta teh ngadenge pananya Mbah Juhro kos kitu can ge acan atuh Jaka Suwanta teh tadi mah rek ngomong rek uluk salam geus kaburu ditanya kos kitu ku Mbah Juhro Abah Assalamualaikum Abah itu abi aya ieu Papa Maksada cok si Jaka Suwanta nembak kawas gitu ka Mbah Juhro naon pamuksada naon sia teh no harita ngalasung ka kebon abahnya rek naon ka dieu sok bro cek Mbah Juhro kitu na teh bari tuluy mainna nggoronkeun ngasah bedogna eta bedog anu buburilakan kitu teh
ngadon kawas anu rek di balangkeun ka Jaka Suhanta. Ente mah nya pamaksadannya nya sahur pun biang abi depe orang nyungkeun iung ka Abah kitu bah. Sanggeus ngadenge si Jaka Suhanta ngomong kos kitu, antukna mah Bah Joro teh waktosna saeb. Pemirsa, cak urang teu heula ngeunaan Jaka Suhanta episode kalima dinten ayeuna. Ini urang tepang dangu deui sareng simkuring dina dongeng anu katerasan hati Jaka Suhanta. Ieu hapunten pisan kana samodaya kelapatan utami nama kana cariosan simkuring anu masih keneh amatiran keneh. Hapunten pisan sadayana. Maklum abi mah sanes profesional, sanes senior teu kawasan sanes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga